Assalamualaikum Sampurasun Jorelat. Urang teraskeun dongeng nu kamari nyaeta si kancil nipu Pak Harimau. Jadi kieu cek si maung teh nya. Ari maneh Cil geus gongsi can ngadenge sora goong eta. Kitu nya ucapna si Bapa Maung teh. Tuluy si kancil nemalan. Nya enggeus atuh kawan. Sora gong eta teh begitu merdu ngeunaheun pisan sorana teh. Kitu kacariosna si kancil teh. Tuluy si harimau si maung nya keukeuh panasaran. Ari kitu mah Cil, geuwat kumaneh takol eta gongna. Urang hayang ngadenge eta sora goong. Itu ucapna si maung. Si kancil keukeuh mungeun kusabab kieu cek si kancil teh. Moal urang mah mung teu wani nakol eta gong teh kusabab ieu gong teh saur baginda Nabi Sulaiman ieu teh kudu dijaga. Saya dititipan ulah wani-wani nakol ieu gong. Itu nya cariosna si kancil teh. Si kancil saur si kancil nya nyebatna teh kitu nyaeta mung cenah si kancil teh nakol eta gong teh kusabab ka ieu mah da katitipan cenah. Padahal mah si kancil teh niat nipu ka si Bapa Maung teh nya. Ari si Bapa Maung kaayaan kitu manehna ngaharegem bari ngamuk. Lamun maneh henteu ngagogo ka urang, maneh ku urang arek diterkam, arek digegel, arek dicieun santapan siang urang. Maneh lamun teu ngamugu ka urang, ku urang maneh dihakan kancil. Gitu ka ucapan si maung. Ai si kancil tuluy nemalang. Ulah kitu Pak Maung. Bisi keukeuh Bapa Maung arek nakol itu gong. Sok. Tapi urang ulah aya di dieu. Kusabab urang mung dihukum engke ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Bisi maneh Bapa Maung hayang apal ieu gong teh. Lamun ku Bapa Maung ieu gong ditakol saha-saha anu nakol ieu gong, maka manehna bakal jadi dipikasieun ku kabeh-kabeh makhluk. Manehna anu nakol ieu gong bakal jadi raja hutan. Itu ucapna si kancil teh. Si Bapa Maung ku si kancil teh dibobodo kitu. Nyebatna teh lamun aya anu nakol ieu gong, manehna teh bakal jadi raja hutan tuluy dipikasieun ku kabeh binatang cenah. Kitu ucapna si kancil teh. Ari si Bapa Maung teh beuki panasaran atunya. Tuluy ucap kieu. Ari kitu mah Cil, alik ku aing urang takol itu gong. Tuluy si kancil nemalang. Sok arek ditakol mah ku Bapa Maung. Tapi saya
arek jauh ti dieu. Soalna saya mung menang hukuman ku baginda Nabi Sulaiman. Saya mung menang hukuman. Itu ucap si kancilnya. Tuluy wecek si Maung teh. Oh, ari kitu macil, jig we maneh. Maka mana we cenah. Urang ku ieu eti takol gong ameh urang jadi raja hutan. Gitu saur si Bapak Maung teh. Padahal mah anu disangka eta gong ku si Bapak Maung teh odeng teh anu tadi ku si kancil hayang di alamaduna. Lain eta teh lain gong sabenerna mah. Padahal mah eta teh odeng ku sabab si kancil pinter teh otakna dibobodo si Bapak Harimau teh nya teu gunanya jadi raja hutan ge ari beunang keneh dibobodo mata itu. Tuluy we nya si kancil teh ngaleos ngajauhan si eta Bapak Maung ku sabab si Bapak Maung arek nakol eta gong cenah tah kitu. Saur si Bapak Maung, satuju kitu macil, jig maneh balik ka mana we cenah. Kitu saur si Bapak Maung teh. Tuluy we nya si kancil teh malengkot. Sangkaan mah si kancil teh tuluy nya ka mana kitu tah. Padahal mah si kancil teh ngajauhan si Maung nyumput kana rungkun-rungkun gitu tanya, kana semak-semak nyumput si kancil teh. Ari pas nyumput si kancil teh da penasaran. Si kancil ngagerendeng kieu. Cenah arek kumaha si Bapak Maung teh? Urang penasaran hayang ningalikeun. Itu saur si kancil teh. Sangkaan si Bapak Maung, si kancil teh geus jauh. Padahal mah si kancil teh ngintip si Bapak Maung. Da penasaran si Bapak Maung arek naon anu dilakukeunana gitu. Teu kacatur lamina si Bapak Maung teh nya ngalenhoy kitu tah. Pantesnya panjang badag di deukeutan nyokot we suluh dah-dahanan gitu nya nyanak dadahanan. Itulah teu diulak ilik ku si Bapak Maung teh ujug-ujug cetap karena eta dahan-dahan kai nu aya. Tuluy ku si Bapak Maung eta ujug teu diulak ilik langsung we ku si Bapak Maung teh habuk habuk nang 2 kali mabuk ngakuruh eta ngagau tok si Bapak Maung kakara sadar ti harita. Langsung manehna goblok kancil nipu ka urang. Ieu mah lain goong. Ieu mah odeng. Dina kaayaan kitu si Maung wah beak eta diseureud ku mangrebu-rebu odeng. Si Bapak Maung gultak-gultik wah barijeng ngamuk. Barijeng si Bapak Maung teh naon ngomong sakama bentorna ngomongkeun nyaeta nyarekanan si kancil. Awas ya kancil, lamun papangih di jeung urang, ku urang moal dibere ampun, ku urang arek langsung digegel maneh kancil. Kancil cenah kitu bari manehna teh lumpat anu sataker kebekna nyaeta nyingkahan odeng teh kitu tah. Si Maung teh katipu di wae nya ku si kancil teh. Padahal eta dalin Maung anu ti heula nguna-guna lain eta mah Maung anu anyar eta. Tuluy
si maung kabur kusabab udag-udag mang rebu-rebu odeng si maung ngamuk anu satakor kebetna lumpat belsat si maung tanya. Di waktu si bapa maung kabur si kancil anu nyumput dina rungkunnya seuri nyalakatap gitu saur si kancil tanya. Tuluy si kancil teh kan si maung kabur si odeng nak ngundag bapa maung tah kan si maduna teh muragnya nyek celakahanap kana taneuh tah si kancil teh tina rungkun teh keluar we nya da bari si kancil bari ngomong kieu. Tah cenah. Odeng ngundag si bapa maung urang ngadahar cenah ye ngadahar maduna anu sakitu segerna. Tuluy si kancil teh ngadeukeutan naon ngadeukeutan eta hanapeun tadi sayang odeng kusabab maduna murag gitu tanya si kancil teh deuketan we nya. Nya bae sayang odeng teh murag kusabab dibabukan teh aku si bapa maung desa nya nana mabukna ku si bapa maung. Pas dugi ka hanapeun eta sayang odeng tadi aya nu murag sayangna ayaan maduna teh tuluy ku si kancil teh diletakan bari jeung ngomong. Aduh, nikmat sekali cenah ieu madu teh. Hatur nuhun Bapa Maung cenah. Kahayang abdi tadi hayang madu teh kalaksana. Kitu nya ucapna si kancil teh. Da pinter teh ya si kancil. Nuju kaayaan si kancil ngeunah-ngeunahna ngadaharan eta madu teu kanyahoan aya hiji odeng ratuna entrep dina irung si kancil. Tuluy diseureud si kancil teh cetot langsung si kancil ngagorowok. Aduh, nyeri. Baru jeung lumpat satakor kebekna blesat si kancil teh nya kusabab sieun kitu si kancil teh jeung nyeri meureun. Nyeri jeung sieun bisi aya baladna anu ngundag tuluy nyeureud manehanana. Ujang nyai beres dongengna nya. Urang tonton deui dina wengi anjing. Assalamualaikum sampurasun permios.